Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sampurasun kumaha daramang kelas 8 sadayana pamugi-mugi Bapa ngadoa ka Gusti Allah. Mudah-mudahan kelas 8 sadayana sing dipaparinan kasehatan, sing dipaparinan kakiatan kangge bekel ibadah salah sahijina nyaeta milarian ilmu atanapi sakola. Tepang deui sareng Bapak Eli Kustian dina poe ayeuna di pembelajaran bahasa Sunda. Minggu kamari urang sadayana parantos diajar ngeunaan novel kitunya, parantos ngeunaan diajar ngeunaan novel. Nah, minggon ayeuna urang sadayana arek meraktekeun maca novel. Terus saatos macakeun novel eta urang sadayana bade ngaringkes atanapi ngaresume pami bahasa Indonesia mah tina bacaan novel anu kurang parantos dibaca gitunya. Mung satea acan belajarna ayo urang sami-sami heula ngadoa ka Gusti Allah Subhanahu wa taala kalayan ngadoa anu husuk itunya anu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Irang sami-sami heula ngadoa ka Gusti Allah Subhanahu wa taala ku membacakan suratul Fatihah. Ala hadinya wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan da urang sadayana ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Langsung bae pancen kangge hidup sadayana dinten ayeuna nyaeta hidup sadayana ngada meringkesan atanapi resume tina novel anu ku Bapak parantos dipasihkeun contona dina tugas 2 novel gitu di ayana dina Google Classroom. Mangga tingali eta tugasna sareng contohna aya dina Google Classroom. Jadi kahiji tugasna hidup nyaeta ngaresume atanapi ngaringkes tina bacaan novel anu ku hidup dibaca novelna atos aya di Google Classroom. Aya 5 rupi, mangga pilih salah sahiji anu ku bade ku hidup dibaca eta novelna. Tah pancan mandiri ayeuna mah mung sakitu ti Bapak, mangga hidup kerjakeun wilujeng ngaos maca novel kitunya. Mudah-mudahan eta novel jadi penghibur, jadi motivasi kangge hidup sadayana pikeun rajin dina maca buku atanapi maca novel. Tah musak itu atur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.